Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel 01 YT. Oke sahabatku semua, saya bersama anak spesial saya Ramadan ya. Spesial Ramadan. Ini saya lagi mencari baju lebaran. Sekarang sudah mencapai episode 29 guys. 29 ya, tidak terasa ya. Komedi SPB sudah mencapai episode 28. Aduh, tapi aing nu nongtonna itu kumaha teh nu nontonna euy, aduh aing mah euy. Kudu ada digerengsengkeun geura euy, narongton tibang narongton unggul tuh euy. Aing mah. Pokokna mah kurang gaskeun lah ka lokasinya. Jadi caritana teh ayeuna teh di episode 28 teh guys. Caritana teh jadi urang teh tara puasa guys nya. Tah jelema ayeuna duaan teh sok puasa. Tapi kapiheulaan meuli baju lebaran ku aing gitu guys. Caritana teh gitu. Gimana Le? Gimana? Jadi kayaknya si Nana alias Mastur merenya di komedi SPB engke teh manehna teh padahal teh puasanya. Terus puasa tukang godin lah pokoknya namanya. Contohnya di episode kamari manehna ya kan adegan godin dan langsung mengakui manehna teh puasa gitu kan ka Bos Paul. Nah, kan manehna teh jelas-jelas teu puasanya, tara puasa lah alias sok godin wae. Tapi nu pangriweuhna teh menuju pas lebaran mah manehna justru teu puasa. Tara puasa alias sok godin. Nah gitu, jadi himbauan di masa kalian ya. Himbauan yang kanu sok godin umat dong sok riweuh Tiga aing. Tiga si Mastur dia tah gitu kan. Kalau dibeli pakaian anyar. Nasi buuk anyar. Beli rantai. Kalau dibeli ulah pokoknya umat ulah kitu nya kita atuh. Punten A. Mangga. Ayo tahu ya sini. Lain. Da lebaran mah yang khusus yang nu puasa wah hungkul atuh komo Idul Fitri kieu mah. Masa kitu ah pokona. Aing geus sarua aja teu puasa ge hayang ngilu lebaran ieu teh. Aneh. Gaskeun ah. Guys, itu pula ya. Kemana dia nya? Jadi ini teh. Mencai. Siap. Kalau mau buat Geus. oh ini kedua. Goblok anjing. Aing ngomong ka aing goblok teh. Cenah tadi nyaho kan tadi ngadarenge kan tadi. Ngomongna naon? Tadi ngomongna pan cenah kitu. Ngomongna teh cenah aya lebaran mah khusus nu puasa. Anjing maneh nek meuli cai. Goblok. Ngomongan guys pokona mah eta si marale teh. Kacau. Betul lah. Kalau soleh Meuli cai. Dia nyimpang. hebat. Kai gua beberewekan anjing teh jang khusus jang nu puasa cenah Idul Fitri mah namanya ngalah nyimpang kumaha eta urusanna Mana tinggiluan? pan engke dipangmelikeun Lebaran. anjing kita gaskan guys ya pokoknya mah eta mah hanyalah hiburan guys lah ya atau takut teuing gitu guys kayak kieu kudu ka warung guys nya sanajan puasa ge di kamar we aing mah gitu lah ada Intina mah arek puasa teu puasa nya. keluar di mah puasa we Lain urusan puasa mah antara orang jeung pangeran langsung gitu eta. kan. Teu bisa orang teh naon ngaranna teh nembongkeun ka urang tingali aing leuleus ke puasa. Teu bisa. Gitu. Begitupun jeung nu teu puasa. Teu puasa mah teu we gitu ka saing jigrah gitu. Leuleus ya aing puasa ya gitu kan padahal mah ente gitu kan teu puasa. Aduh. Eta mah da ibadah mah cek urang mah pada boga urusan masing-masing langsung jeung kontak langsung jeung pangeran. Mantap. Sok riweuh teh lah nguruskeun batur belum tentu batur teh hayang kurus ah. Jadi cerita teh urang teh geus meuli baju lebaran guys. Jadi baju lebaran teh ieu tah. Aya lempangan lah. Tah jadi ayeuna teh urang teh Masing-masing ala lempang. si rantena teh arek dipake guys, rek make rantai. Yes. Jadi baju teh baju lebaran. Identik lamun zaman baheula baju lebaran kameja
celana lepis jeung rantai guys. Ketinggalan rantai. Rantai guys ya. Rantai lah. Wih. Abeng rantai aing guys. Di mana guys? Mau banding nggak? Baru biasa kita aktivitas liburan Bandung. Identiknya Bandung. Biasa na baling ukir enak pere aja. Di mana? Pemandangan Pabeberang pas sore guys. Jadi guys, adegan pertama akan di sini dilaksanakan di sini ya. Akan diraih. Oh diraih, akan diraih di sini sama si Marole ya. Jadi dia akan lempang di situ. Di mana? Di mana tuh? Tengah. Beres bisa. Bener ya? Asli. Tapi Bener. ente maksudnya. Maka aneh. Kita geus tawuran di mana eta? Wah. Aduh. Jadi adegan pertama akan diraih oleh si Marole guys ya. Oke, kita gaskan. Ujung-ujung nama dewek guys ya. Anu adegan pertama teh. Salah wae tadi. Aneh. Kan. Jadi turun di sini guys. Kamera kena tadi kurang pas wae jadi we. Jadi di mana turun? Hah? Ayo guys, berlanjut ke jalan guys. Jadi ini aing untuk puasa deh beli rantai baju halus yo tinggal lebaran gitu nah nang mau Masjid. di jemahan aja. Nah, kita lanjut guys. Jadi masih kagak gorina. Tinggal guys efek puasa. Kita goler di jalan gitu aing. Aneh. Efek puasa guys. Pas suka ngalung saranya. Aduh, aneh. Bandring tangkorakna Paul heula bisa. Pundrang bandringna. Suasana alam. Nah iya mah adegan itu kalau heula jeung oleh heula. Rek di makam teu naon. Hah? Di makam teu naon. Babandringna. Jadi sekarang kita menuju ke adegan Paul ya. Yang seperti biasa Paul ke babandring guys. Ke babandring. Ya. Tadi dia nya. Itu dedinya lempang heula. Kayak kan itu. Halus euy posisina ieu. Iuna. Halusnya bersih euy. Di sapuan mereka. Guys. Aduh. Jadi itu Lempangnya ka dia. Oh itu lompangnya Asa euy lauk teh enon. manuk Gitu kan. manuk hutan. Entong manuk lauk. Lauk teh nama euy.
Gempling sih ya. Di gladi tula lempang tadi. Kamera roll and action. Bandring. Goblok pan. Udah aing teu careuh anjing. Bandring cenah ieu si Marole rada sentimen ka aing euy. Can ka beli baju lebaran. Di sentimen ka aing ge. Aneh pan. Ya. Di dieu jang, di dieu lah di dieu. Ka dieu, di dieu. Rada munduran nak, Kita lagi di Balai Kambang guys ya. Jadi episode 29. Udah kita tadi juga tadi ya. Udah dongkok. Kita syutingnya di Balai Kambang biasa seperti biasa ya. Kamera roll and mulai. Oke guys. Atau dia kena mau nyaho kan? Apal bejel dia mau nyaho nih kira-kira genya. Heuh kitu we geus moal nyahoeun lah pokona mah. Pokona mah nyahoeunna dina belakang layar lah. Gitu. Jangan usah tempat kene ya kene. Playing victim gitu euy. Oh, gitu. Langsung ya. Kalau dulu kan latihan Kan. Di kameramen lah guys. Siap. Oh, munduran oh. Terus. Mas teka tingali heula. Dah, heuh. Besan. Oh, Kamera roll. Action. Ngobrolkan lebaran. lebaran deh bos. Oleh nanya gitu. Pas ini. Pas kan dia. Baheula mah di dieu teh ingin gagawangan, guys. Baheula mah kuring teh Tadi jadi gawangnya teh tangkal ieu, guys, ka tangkal itu tuh. hirup ukur ngamen dina kandaraan. Sanajan hate ngarasa nalangsa. Balik lagi ke habitat, guys, syuting. Tihula. Karek ge. Ieu teh saha nu bos atau kumaha lah gitu ya. Nah, kenapa? Gitu. Sak. Gitu bener. Kita sopan gitu. Jadi ya akhirnya kahanapna apa langsung di dia? Oh, Maksudnya langsung di dia umpan. Oke, gaskan. Siap. siap. Oke. Kamera roll and action. Nah, bos. Jauh teuing euy, jarak euy. Aneh, Pan. Jauh teuing. Barang guys. Guys, kita lanjutkan ke adegan berikutnya. Jadi ayeuna mah papanggih tiluanana, guys. Jadi biasa balaga heula saeutik. Beda pan aya baju lebaran mah, guys. Sakit nya. Siap, guys, siap. Sampai polisi tuh lah. Kamu aja nih kan.
Makan dia. Kabeh itu mah. Mau jauh teuing, guys. Lila teuing, dia terus lah. Terus. Kapas tangkal ieu tah. Ah, heup. Aduh, ieu mah bakal ieu. Ieu na kurang kecolokkeun. Tadi tadi tuh jangan mau begini kurang ketekan. Kalau ah iya Berapa itu lagi? Dari ningali kamera. itu pengen kamera. Oh diajar kamera tuh. Dari ningali. Lemas lah. Ah, ada. Hah? Oh, anyar heula nya baju anyar heula nya. Baju anyar heula. Korek oge dibere rubah pakaian eta cenah jeung rante bari jeung sendal menang maok di jumaahan geus Tong rubah. disebutkeun. Kada mau ada eta mah dinu Aduh, guys. akhlak. Oh, guys, itu orang ya. Komodo dibere mobil cenah anjir jeung mau ditanya. Ada orang nyaman. Kamera, roll, and action. Gaskan. Kamera, roll, and action. Salah tuh. Ah, deh. Kamera, roll, and action. Action. Kamera ih. Udah lama halus sih. Kebegan, buat kurang teh. Mohon ngomong naon. Gobleng ini. Tanya gitu ini teh anak gila mama. Oh, Rubah segala nanti napa? Ayo tolong dari cewek saya lah. Sikap oke, Sen. Tiru, action. langsung. Karena memikir gua langsung tah kitunya hari jelema mah dibere kenikmatan saeutik oge gitu kan. Terus rubah sagalana gitu kan. Boh arek dan dinu sikap gitu kan. Arek dinu Sikap, dina penampilan, kan penampilan tadi dina bahasa, adabna ge eueuh pan. Nah itu guys lah ya. Jadi ayeuna teh episode 28 ya guys ya. Jadi di episode 28 teh aing teh geus kabeli baju lebaran. Tah jadi kitu guys nya. Eta sebagai contoh ge nya mudah-mudahan bisa bermanfaat nya keur aranjeun sadayana, bisa menjadikan motivasi juga. Jadi kitu jelema mah guys. Istilahna karak dibere rubah saeutik kareka beli baju lebaran. Wis beda sikapna oge. Nah sikapna dina adabna, dina perilakuna, pokoknya dina sagalana rubah guys. Tapi halus ya. Kakaraka beli sendal, Eta teh motivasi beli baju. Eta nepi ka kitu guys. Nepikeun ka bos ge geus tadi aku guys. Bos oge.
Nah, jadi itu mah suatu hiburan aja ya. Semoga bisa menjadi motivasi buat kalian semua. Jadi jelema mah ulah sombong. Jadi jelema mah ulah asa aing pang bogana, ulah asa aing pang pinterna. Eta jelema mah nu bisa, nu pinter aing Allah nu kawasa gitu. Dah ada aing tahu omongan teh euy. Pokona mah urang rek boga baju lebaran, urang rek henteu urang sarua. Eta nu penting mah ibadah urang di mata Allah. Sakitu guys ya, pokona mah. Hatur nuhun pisan anu sok nonton video-video orang, tong poho ge tonton videona anu aslina, nu jadina da urang mah di belakang layar gitu istilahna. Nu aslina di Komedi SPB di Sajelip Virgo Beta tonton ya, kumaha. Like, comment, subscribe na ramekeun dunia perkomedian Sunda teh gitu. Urang budayakeun dia urang budayakeun di budaya Sunda, urang ramekeun deui logatan-logatan Sunda anu matak piskasieurieun gitu. Hatur nuhun pisan lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.